Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Muca'akeun alhamdulillah. Sampurasun. Salam sampai katresna Sunda salawasna. Simkuring 2S HMR 02 kedaling rasa nu pinuh ku bangbalu hate urang silubarkeun ngawang ku pinuh ku kanyuuh mengpenguan cita can lestari neda dihapunkeun tina samudaya kalapatan bilih kantos nu kelip dina ati kaseput catur kata jeung macariosan anu mantak ngarahutkeun kana ranah wargi sadayana kumargi urang mah teu biasa luput dina kalapatan sareng kalapatan kubituna wilujeng boboran siam 1440 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Simkuring atas nami 2S Win sejang ucapkeun taqabbalallahu minna wa minkum. Siamana wa siamakum. Alhamdulillah urang sadayana tidak sah ditepangkeun deui sareng Idul Fitri di tahun 1440 Hijriah. Mugia amal ibadah urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sareng dibersihkeun tina sagala dosa perdosaanana. Amin ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun tina sadaya kalepatan, buh anu dihaja atanapi nu henteu dihaja. Mun sakitu panginten ti simkuring. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Daya basa nu bisa direksa, daya saur nu bisa jadi panjajak catur. Lintang kedana ucapan wilujeng boboran siam neda dihapunteun lahir teu makana batin. Sakali deui minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Hidup seeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Pribados atas namina 2S Amunyu Pois Garut sareng pun anak 2S Rani Garut nyangakeun boboran siam 1 Syawal 1440 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Simkuring 2S Idalis Dawati pada ngucapkeun wilujeng boboran siam minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Hapunten karena samudaya kalepatan nu disengaja tanapi teu disengaja. Hatur nuhun. Salam 2S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring 2S Anak Cianjur maturkeun wilujeng boboran siam 1440 Hijriah kanggo wargi seeng bilih aya tutur sahur anu teu catur lampa-lampa anu teu merenah neda dihapunten tina sabudayaning kalepatan ti dunia dugi ka akhirat. Mugi Allah Subhanahu wa taala nampi amal ibadah urang sadayana paos siswa insya Allah ditepangkeun deui sareng Ramadan kapayun-payunna. Sakali deui nyuwunkeun dihapunten minal
aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam simpai katresna Sunda salawasna. Simkuring 2S teh balebat ngaturkeun wilujeng siang wilujeng tepang. Oge nu utami tinang tos panginten. Sok sanaos simkuring teu acan lami lebet dina beungkeutan seeng namung munguh rasa, munguh batin tos ngahiji panginten rutina kitu. Bilih sanes bilih tinang tos aya ucap nu teu karanap, laku nu teu luyu, lisan nu teu kaumbar, ti simkuring ti Jomantara neda si hapunten minal aidin wal faidin, hapunten lahir sinarang batin, wilujeng boboran siam 1440 Hijriah. Mung sakitu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam simpai katresna Sunda salawasna. Dengan ieu mangsa Ramadan manjing lekasan, dina wening ati anu suci, dina manah anu leah, simkuring 2S Ristrina 16 ngahaturkeun wilujeng boboran siam 1440 Hijriah, hapunten lahir sinareng batin. Boh bilih salami ieu aya cariosan anu mantak ningit kana ati, aya basa anu pasalia, aya catur anu teu kaukur, aya rengkak anu mantak nyugak, aya lampah anu mantak tugenah, wening galih nu dipamrih, jembar manah anu diseja, nadah si hapunten ati sadayana. Pamugi amal ibadah urang sadaya sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, halayan urang sadaya sing dibersihkeun deui tina sagala rupi kalulumputan sareng kalalepatan. Oge disucikeun deui sakumaha sucina jabang bayi anu nembe gubra ka alam dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali deui wilujeng boboran siam 1440 Hijriah, minal aizin wal faizin, hapunten lahir sinareng batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2S, salam simpai katresna Sunda salawasna. Simkuring wasta aidi semuanya 2S Ibrahim 23 ngahaturkeun wilujeng boboran siam 1440 Hijriah. Bobot sapanon carang sapakan, bilih aya sahur atau kaukur, aya bahasa anu teu kahaja, mugia ageng-ageng nyelawakupna. Kanggo para wargi, khususna wargi-wargi 2S, rumaos simkuring seur pisang kalepatanana, dinuju marios di rum, atarapi ngomen dina semul, mungguing sipating jalmi, ndeluput tina kalepatan. Kukituna dina sasih rebinten anu mulia ieu, hapunten anu kasuhun, urang sami-sami ngabubarkeun terasa uti kalepatan. Mina wa minkum, siamana wa siamakum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pribadi ada keluarga bisa dan sore mengaturkan budaya beberapa Islam saja terus berbicara atau banyak mengenai itu suara itu siapa pengajar. Sampurasun, salam simpai katresna Sunda salawasna. Sing ati 2S Clara ngaturkeun wilujeng boboran siam 1440 Hijriah, nada dihapunten samudaya kalepatan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum sampurasun. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Simkuring 2S Ambunaya ngaturkeun wilujeng boboran siam 1440 Hijriah. Nada dihapunten tina samudaya kalepatan lahir tumekaning batin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam simpai katresna Sunda salawasna pageuliman simkuring 2S lain ebel ngahaturkeun minal aidin wal faizin. Hapunten samudaya kalepatan, hapunten yang ebel mah seueur candaan, seueur goyonan, hapunten bilih kirang raos di mana nyungkeun beribu-ribu hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Simkuring 2S Yuningsi 5C ngahaturkeun wilujeng boboran siam 1440 Hijriah. Nada dihapunten samudaya kalepatan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Simkuring 2S dikasih 225 wilujeng Idul Fitri 1440 Hijriah. Punten lahir siang batin. Bidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Kedaling rasa nu pinuh ku kabunga hate, ulang lubarkeun ngawengku pinuh ku kanyaa. Mumpung wanci can mustaji. Simkuring 2S Andri Kiwe 007. Neda dihapunten samudaya kalepatan uli aya carosan sang tingkah laku anu kirang paos. Takobal lillah mina wa minkum minal aidin wa faizin. Mohon maaf lahir batin. Untuk khususnya kaum keluarga besar 2S dilujeng nunaikeun ibadah Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang wargi sadayana ribados 2S Julfikar Effendi nyangakeun salam simpai katresna Sunda salawasna. Dina mapag boboran siam 1440 Hijriah. Simkuring atas nami pribadi dina ati anu meninggalih da sahapunten anu saageng-agengna pamugi wargi sadayana jembar pangapunten. Kalayan ngawilujengkeun boboran siam 1440 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir sadareng batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum. Pamugi amal ibadah saum urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Simkuring 2S Nan 117 ngahaturkeun wilujeng boboran siam 1440 Hijriah. Nada agung cukup lumur, nada jembar hapuntenna pilahir dugi ka batin. Taqabbalallahu minal wa minkum minal aizin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Pribados 2S Hanika SA ngaturkeun wilujeng boboran siam 7 Syawal
1440 Hijriah. Ribados dari dihapunten anu saageng-agengna pok bilih diantawisna aya nu kasabit kaciwit ati karumpah kung karabasa sareng kadudut kalindoh kalbu mugia ridho galih jembar panghampura tina samudayaning kalalepatan lahir tumekaning batin sakali deui wilujeng boboran siam minal aizin wal faizin mohon maaf lahir batin kanggo wargi seeng sadayana. Salam 2S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Simkuring mirip jadwal sakula wargi sejang haturkeun minal aidin wal faidin nedas hapunten lahir sinaran batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Nepangkeun simkuring 2SMH maturkeun wilujeng hari raya Idul Fitri hiji Syawal 1440 Hijriah. Simkuring nyuhunkeun dihapunten tina sabudayaning kalepatan lahir tumekaning batin. Oke, wabil khusus wargi-wargi 2S untuk umum nama ke wargi-wargi semul sadayana di mana ayana. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Sakitu mukafiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Simkuring 2S menceritakan. Taya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi panggung cacat. Lintang tika dalma ucapan wilujeng boboran siam 1440 Hijriah. Nada dihapunten lahir tumekaning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring 2S Andi Ajun sejang ngadegikeun boboran siam hiji Syawal 1440 Hijriah nedahapunten samudaya kelepatan lahir tumekaning batin seja nyucikeun penyakit hate balik diri kanu suci taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum mina aidin wa faidin mohon maaf lahir dan batin. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Hatur nuhun. Sampurasun. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Simkuring 2S mun nu wilujeng teu parangan sadaya wilujeng boboran saum 1940 muda waktu siang puntenna sadaya kalahkan ya terus orang kita ukur eka basa nu kasalia mata kedinah kana mana mata kekerikan hati udah siang punten sadayana hati rugi nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring 2S Ardika 78 ngahaturkeun wilujeng boboran siang hiji Syawal 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampurasun. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Simkuring 2S Mojang Garut 84 luhur sahur bae carek sasi saum sakedap deui bade dikantunkeun pada mayunan boboran siang kukituna nada dihapunten kasadayana dajal mimah teluput tina kalepatan mugi ngahapunten kana sagala rupi kalepatan anu karaos sareng teu karaos wilujeng boboran siam 1440 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.
Salam simpai katresna Sunda salawasna. Pribados 2S Sudawirat. Wilujeng boboran siang ka wargi-wargi sadaya, para sahabat-sahabat semua. Nyuhunkeun dihapunten tina sadaya kalepatanana. Boh bilih tina tata bahasa pribados aya nu matak ngarahkeun kana emutan wargi sadayana. Nyuhunkeun dihapunten sakali we. Wilujeng boboran siang, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2S, salam simpai katresna Sunda selawasna. Adik 2S Montel Bay. Sakula wargi bilih aya statur sahur nu teu kaukur. Reka basa nu pasalia laku lampah nu teu mernah. Wilujeng boboran siam neda sihapunten tina kasadayaning kalupatan. Sakula wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Pribados 2S taesna dipura. Aturkeun wilujeng boboran siam. Taqabbalallahu minna wa minkum siam mana wa siamakum minal aidin wal faidin. Kalayan cerit putih serak herang. Jam bulan 14. Jalan Gede Sasapuan. Pribados nuhunkeun dihapunten tina sabodaya kaleumpatan lahir tumbukan ing batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kos katanggakeun kanggo sadayana baraya di mana wae ayana. Salam simpai katresna Sunda salawasna. Baraya salam sasasi urang parantos ngalaksanakeun saum. Mudah-mudahan saum urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayang aya dina kaberkahan. Saparantosna urang ngalaksanakeun saum salam sasasi ieu dipungkas ku boboran. Atuh pikituna ibados puasa ngagakeun pangwilujengna kasadayana balaya di mana wae ayana. Wilujeng boboran minal aidin wal faidin, sedahapunten lahir tumbukan batin. Hadirin begitu diwasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.